Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi sadayana baraya sadayana pepenak deui urang teh dina acara Sempal Guyon Pasundan Kang Dedi sareng Neng Icih. Tah wargi nya naon bahasan carios ayeuna urang sami-sami Bandungan nya tapi kanggo kawagi-wagi sadayana anu ayeuna nuju dina kayaan sehat mugi sing sehat satrasna nya aya anu dina kayaan teu damang sing diangkat panyawatna sing sehat deui sabihara-bihari. Amin amin ya robbal alamin ya. Atuh nu teu acan usaha sing dipaparin usaha, nu teu acan didamel sing dipaparin pademelan, mugi sing langgeng sadayana rezekina dilancarkeun. Nu teu acan saprep heula geura supados rezekina lancar. Sumangga ka kawagi sadayana urang sami-sami Bandungan cariosna ieu teh naon nya. Mangga tong ka mana-mana. Hayu ah. Lagi aduh si Icih can hadiah gitu nya kurang ieu heula lah mantun heula ieu teh ame si Icih hadiah si Icih mah berarti pantun sok datang karena si Maman kamana sigana keur neang dolar eta kudu sigana disusulan jaman ayeuna loba nu hayang viral eta baju calana dibarukaan. Akang itu naon itu baju celana dibarukaan. Lain sih lobanya di media sosial gitunya loba nu halayang viral eta teh saking ku hayang viralna eta teh baju rada dibuka-buka eta teh celana rada dibuka-buka disesakeun teh nu terakhir-terakhirna ci nya terakhir nanya Kangnya aduh disesakeun eta teh saeutik cing atuh tong disesakeun ari tong disesakeun teuing mah eta vulgar pisan atuh ci eta teh bahaya jang saha Kang bahaya batuk ci bahaya jang ningali ci nya jang Kang Dedi nya apal euy ci mah nya abi mah tuh apal Kang anu kitu mah apal eta teh lain Kang ai viral teh jang alat KB teh lain eta teh lain ai viral teh amehna teh ditontonna loba eta teh ameh aya nu nontonna loba jadi mun misalkan nu nonton loba ayeuna teh disebut viral eta teh terus nonton teh bisa juta-jutaan gitu ais viral naon Kang ais viral mah eta mah alat KB ci alat KB ameh teu naon teh teu ngabogaan anak gitu nya teh di naon teh di teh diatur ameh boga anakna nu diatur teh ci kitunya Kangnya mohonnya kitu mah abi jadi terang atuh viral sareng sepiral abi mah hayang sepiral anu viral Kang kumaha ci ai spiral anu viral atuh bener spiral mah tina kawat eta kawat baja coba make tutorial lah kuduna ci ame viral mah oke di tutorialkeun cuma make tutorial spiral make spiral di mana kumaha nya cekangnya eta sigana viral tah kitu ai spiral ame viral mah cara masangna ci nya cara masang spiralna teh aya tutorialna oke abi adek entong ci bahaya eta teh bahaya mah kayak bilang ke Mas Aya emangnya saha Mas Aya teh Mas Aya kan eta teh suamina Aya beda baju Mas eta teh bahaya kan kan suamina Mas Aya sok di hiji-hijikeun wae atuh ci
Kang dihijikeun keun ayeuna beranak Kang. Tingali we Kang sok hayam dihijikeun awewe jeung lalakina kitu nya jadina anakan Kang. Bener, tong dihijikeun nya cinya dipisahkeun. Dipisahkeun neangan Kang eta teh sok WA-an. Banyak hayam mah make WA segala. Hayam zaman ayeuna mah Kang, aya hayam kampung, hayam kota teh make WA eta teh. Geus apal medsos atunya cinya. Bubar medsos Kang apal pasti. Medsos apa? Pokoknya segala apa eta mah. Segala apa jadi naon wae atuh nu apal teh. Eta mah model percumuan bobogohan ge eta mah apal. Makana mah tong di ieu Kang tong dipisahkeun. Nah eta kitu. Aya telepon, aya WA, pokoknya aya sagalana we lah bisa ngajadikeun deui hiji. Bener sih. Ayeuna mah masyarakat teh kudu naon teh kudu hati-hati nya cinya. Mohon Kang kudu hati-hati. Lamun teu hati-hati nya tuh paru-paru atuh. Lain hati hayam, Ci. Eta ge lain paru hayam. Maneh mah sok ieu wae disambung-sambungkeun wae. Kang naon kudu disambungkeun Kang. Tukang las lamun misalkan teu nyambungkeun mah moal dibayar Kang. Bener. Tukang las naon teh gaweanna tukang nyambungkeun nya cinya. Nya tukang nyambungkeun coba nyambungkeun nama pokona mah eta teh gawean tukang las teh. Rambut sebut tukang las. Padahal mah naon nya? Las gitu, LAS. Teuing lah nu penting mah eta mah las teh duka las teh nanti lesot gitu. Baca bahasa Inggris mah las teh los gitunya, los gitu, los teh istilah nama lesot gitunya lepas gitunya. Nya eta nyambungkeun anu los eta teh. Nyambungkeun anu lepas nyacinya. Nah gitu, nya misalkan anu cerai ge kudu bawa ke tukang las, ame disambungkeun deui. Beda anu ini cerai mah, nu cerai hayang ngahiji mah lain ka tukang las sih. Ka mana eta teh Kang? Eta ka tukang nanti ka tukang akuarium. Eta mah dijadikeun lauk atuh. Lain sih. Nya kudu ka departemen agama anu cerai mah. Nya ka departemen agama Kang. Ame hayang nyambung deui. Kumaha misalkan anu can cerai misalkan anu bobogohan hayang disambungkeun deui kumaha Kang? Eta mah gampang, Ci. Hayang disambungkeun deui mah di talian beunana. Talian beunana nya ame teu ka mana-mana. Kan acara ngalianna teh Ci nyaeta ku tunangan teh Ci. Tunangannya. Tunangan. Nya tunangan. Istilah nama nate geus di heula lah dicak heula gitu dicak teh dicirian heula jeung dibere cincin heula. Kitu nya Kang, cincin batu ali eta teh. Lain atuh nya batu ali atuh cincin tunangan gitu sok aya ngaranan eta teh. Yang ngaranna naon teh tunangan gitu. Lain ngaran manehanana jenisna lah awena jeung lalakina. Itu mah Eci mah can ngalaman tunangan Kang, Eci mah langsung dikawin wae kos hayam. Langsung dikawin. Emang teh ya acara-acara perkawinan gitu. Ini aya atuh Kang, manya kos binatang. Manya atuh mancan langsung dikawin gitu. Langsung leuneuh. Sugan teh gitu. Henteu atuh. Sugan teh gitu, Ci. Nya tukang ayeuna ge da walaupun eta ge kudu ngarti nya ngarti kana kasopanan, sopan santun jeung ngarti kana agama. Jadi tong sagala wae di naon teh dihalalkeun kitu nya. Tong sagala wae na mumpung mohonan teh urang bogoh jeung si eta misalkan jeung lalaki langsung we kitu nya dibikeun sakabehanana. Entong Kang. Bener Ci. Jadi lamun misalkan jadi awewe ini mah model icih gitunya awewe model icih gitu icih mah kuduna mempertahankan kasucian mempertahankan harga diri eta teh nya Kang ieu ge dipertahankeun icih mah baheula dipertahankeun sampai ku icih dibeukeut eta teh Kang. Naon eta teh dibeukeut kesucian icih dibeukeut eta teh dibesian eta teh Kang.
Awe naon? Ame nu nembus Kang. Ayeuna mah gampang ya cinya. Ayeuna mah gampang Kang dirayu saeutik make duit gani bisa katembus. Katembus naon sih? Teuing atuh sosis meureun. Sosis mah atuh ngeunah teh Ci. Heeh mah eta sosis anu leuwih ngeunah. Terus jadi atunya teuing teh jadi teu naon atuh. Tapi biasana mah anu mun jadi eta teh oh teu dihareupeun nu kitu teh Kang geus mun jadi eta teh dipariceunan. Batur mah nya aya nu geus karawin lila kitunya eta teh hayang jadi eta teh habeneangan ka rumah sakit, diubaran segala macem kitunya. Ieu mah anu misalkan gitu jadi eta dipariceunan eta teh meni lebar-lebar teuing eta teh nya naon teh henteu sayang bahwa maneh teh punya katurunan kitu nya cinya. Tah kitu eta teh Kang matak mah nya ka barudak-barudak anu ngorak kitunya tong ngalakukeun nu kararitu lah naon kitu teh pidosaeun ka hiji-hiji pidosaeun kaduana ge moal naon teh moal alus kehirupna. bener nya cinya. Jadi kieu Ci naon kieu teh Kang. Tah hirup ayeuna mah kudu naon teh kudu tong loba teuing bohong Ci. Bohong ka indung bapa, bohong ka dulur-dulur, bohong nanti kieu misalkan wah urang mah cenah teu bobogohan di bobogohan mah urang mah jujur tara nanaon apek teh kenyataan mah daek dibawa ka nu kasur nya cinya. Tah eta Kang entong tara ditu teh nya tong sampai dibawa ka nu kasur atuh kasur teh atuh empuk Kang. Empuk mah nya geunah nya cinya empuk teh. Heeh eta teh matak males eta nana teh males naon teh hudang deui. Lain resep eta mun hudang. Resep teh jang lalakina tuh aweuna mah embungeun sigana mah. Gitu Kang memang kudu jalan jujur Kang jujur teh penting eta teh jang kahirupan manehna oke kahareupna Kang. Nya bener jujur teh penting eta jang hirup manehna kahareupna nya hirup urang-urang lah cinya. Nya urang-urang eta teh lain urang oge Akang. Heeh urang gitu nya. Urang gitu ame nanti ame alus ka nanti kahareupna teh gitu nya ame loba teh lamun misalkan jujur teh sok loba dulur Ci. Nya jelema jujur mah sok loba dulur Kang. Jelema teu jujur mah sok ditaringgalkeun eta teh ku batur ge atuh ku baturan kusaha jujur mah sok loba anu maturan. Jadi inget ieu Kang abdi mah Kang ikut pantun eta teh. Sok pantunna kumaha eta teh? Cik. Arek nurut ka Cianjur. Tapi syaratna kudu mawa dulur. Ari hirup mah kudu sing jujur. Ame di hareupna loba batur. Ame kahareupna loba batur bener nya. Nya ame kahareupna loba batur, makana sing jujur teh tah kitu wae nya. Heeh ai ici mah kami kawargi-wargi sadeana. Hayu urang hirup jujur apa adanya. Tong sieun ku batur jujur mah, da jujur mah pasti menang eta teh. Menang naon Ci? Menang sagalana Kang, menang kanyaah, menang rezeki, jeung menang jodoh anu alus. Amin. Tah wargi sakitu wae nya. Ti Kang Dedi sareng Neng Ici sepal guyon Pasundan ayeuna mugi awet tiasa ngahibur, hatur nuhun pisan kangge wargi sadayana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu. Yang jujur. Jujur naon Ci? Jujur kacang ijo.